Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wargi-wargi sadayana kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Patepang deui sareng simkuring dina waktos ieu insyaallah simkuring bade neraskeun deui hanca logat kitab Safinatun Najah versi Sunda bagian ke-3. Mangga urang sami-sami kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal syurutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syaratna susuci ku pirang-pirang juzna batu. Samaniyatun eta aya 8. Ayyakuna tegasna yen kabuktian itu susuci ku batu bisalah sati ahjarin eta tetep ku 3 pirang-pirang batu. Wa ayyun qiya jeung yen ngabersihkeun itu suci ku batu teh al mahala kana tempat najisna. Wa alla yajipa jeung yen teu kaburu garing naon an najasu najisna. Wala yantakila jeung teu narima pundah-pindah itu najis. Wala yatra'a jeung teu ngadatangan alaihi kana itu najis naon akharu najis sejen. Wala yujawiza jeung teu ngaliwatan itu najis sobhatahu kana gigir duburna si jalma. Wa hasyafatahu jeung kana hasyafahna si jalma. Wala yusiba jeung teu keuna hu kana itu najis naon maun cai. Wa angtakuna jeung yen kabuktian naon al-ahjaru pirang-pirang batuna tohirotan eta anu suci. Paslun ari eta hiji pasal furudul wudu'i ari pirang-pirang parduna wudu sitatun eta aya 6. Al-awalu tegesna ari nu kahijina an-niyatu eta niat. Asani ari anu kaduana ghuslul wajhi eta ngumbah rarai. Asalisu ari anu katiluna ghuslul yadaini eta ngumbah 2 panangan ma'al mirfaqaini sarta 2 sikuna. Ar-rabi'u ari anu kaopatna mashu syai'in eta ngusap hiji perkara minar ro'si tina mastaka. Al-khamisu ari anu kalimana ghuslul rijlaini eta ngumbah 2 sampean ma'al ka'baini sarta 2 mumuncanganana. As-sadisu ari anu kagenepna at-tartibu eta tartib. Paslun ari eta hiji pasal an-niyatu ari ngaran niat. Qasdu syai'i eta ngamaksud hiji perkara muqtaronan bari anu dibarengan bipi'lihi ku migawena itu perkara. Wa mahaluha jeung ari tempatna niat al-qalbu eta dina hate. Wa talafuzu jeung ari ngucapkeunana atanapi ngalapadkeunana biha kana itu niat sunnatun eta sunnah. Wa waqtuha jeung ari waktuna niat ingda ghusli awali juz'in eta tetep dina nalika ngumbah mimitina hiji juz minal wajhi tina rarai. Wa tartibu jeung ari ngaran tartib alla yuqaddima eta yen teu ngaheulakeun si jalma udwan kana anggota badan anu baris paneuri ala udwin manderikeun kana anggota badan anu baris ti heula. Paslun ari eta hiji pasal al-ma'u ari cai qalilun eta aya cai anu saeutik wa katsirun jeung aya cai anu loba. Al-qalilu ari cai anu saeutik ma eta perkara dunal kulataini anu kurang tina 2 kulah. Wal katsiru jeung ari cai anu loba
kullatani eta dua kulah fa aksaro tuluy leuwih loba. Al qalilu ari cai anu saeutik yatanajasu eta jadi mutanajis itu maul qalil biwuqu'in najasati kusabab katibaan najis pihi dina maul qalil. Wa illam yataghayyar jeung sanajan teu barobah itu maul qalil. Wal maul kathiru jeung ari cai anu loba la yatanajasu eta henteu jadi mutanajis itu maul kathir illa idza taghayyar ra kajaba di mana-mana barobah naon ta'muhu rasana itu maul katsir au launuhu atawa rupana itu maul katsir au rihuhu atawa ambeuna itu maul katsir. Paslun ari eta hiji pasal mujibatul gusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus sitatun eta aya genep. Ilajul hasyafati tegesna kahiji ngasupkeun hasyafah fil farji kana farji. Wa khurujul maniyi jeung kaduana kaluar cai mani wal haidhu jeung katiluna haid wan nifasu jeung kaopatna nifas wal wiladatu jeung kalimana ngajuru wal mautu jeung kagenepna maut. Paslun ari eta hiji pasal furudul gusli ari pirang-pirang parduna adus isnani eta aya dua. An-niyatu tegesna nu kahijina niat wa ta'mimul badani jeung anu kaduana ngawalatraan badan bil ma'i ku cai. Dicekakeun sakitu heula kanggo bagian anu katilu mudah-mudahan tiasa kecerna. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kemudahan oge kepahaman ka urang sadayana oge kakiatan taufik hidayah sehingga urang tiasa ngamalkeun agama kalawan sampurna sesuai sareng perintah Allah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.